Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal di channel MKC TV. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Di dia Ki Kampak rek carita Ki Kampak keur cicing di daerah Tongohnya, di daerah Taringgul, keur nguseup di babaturan amprok jeung aki-aki. Ngobrol jeung aki-aki umurna teh geus 85 tahun. Manehna teh orangna orang jauh da orang Bandung nya. Cuman boga imah manehna teh leutik teh nya. Aya sagede kandang domba mah handapeun bitung. Kunaon Ki geuning bisa nepikeun ka apal? Kan ngobrol jeung aki. Manehna carita ka Ki Kampak baheulana tukang kawin. Kawin teh geus aya kanu 58 kali. Geuning Ki bisa kitu. Aki-aki eta teh baheulana teh ganteng, emangna ge beunghar. Mincrak. Turun mobil naik mobil. Beunghar pokona mah nya. Cuman teu karasa cenah ge umur mah nya. Mainna kolot. Ai budak boga sabaraha bah? Budak teh anu inget hungkul 27. Buset. Incu teh geus aya kanu 30 mah. Abah. Ai ayeuna abah hicing jeung saha? Abah teh sorangan jang. Anak baleunghar, incu baleunghar tapi eueuh nu nyaaheun. Heran da abah mah. Ye, abah lain heran. Abah nguruskeun teu baheula. Puguh henteu abah teu gonta-ganti we pamajikan. Hah. Nya budak wawuheun teh incu jeung ieu. Teu nyaho cenah nya warawuheun nyo henteu ka abah. Astagfirullahaladzim abah. Teu lila teh manehna geus meuli bonteng ti koleset disolokan. Haduh. Ai sugan Ki Kampak naon nya? Si bonteng teh ngaburusut kanu beungeutna yo. Nyungsep eta sirahna kanu solokan. Haduh. Ribut ku Ki Kampak di pangku dijajapkeun. Abah. Kade lempang teh ulah kanu leueur tah kabelah dieu jalan mah. Heueuh jang cenah. Leueur sugan jalan teh nya meureun eta kacamata hideungna buka coba, dibuka mah ih geuning beurang keneh jang. Emang tadi ge beurang bah, abah nyangkana peuting make kacamata hideung tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.